Ada apa sih Aka? Alah, se-Indonesia. Kapan orang tadi ini teker di Indonesia? Dibabakan. Dibabakan, iya mah pan babakan di Indonesia kene. Legon kulon atuh. Legon kulon. Ih, legon kulon pan Indonesia kene Subang. Ai Subang teh Indonesia kene, ai sia atuh blawug-blawug deui otak teh. Ngeri keprokan deui mati aing mah. Si Yuri batur mah ngadukung. Mana teh teu hayang didukung ku batur? Hayang. Popo geus gandeng. Tuh Aisyah. Ye, batur mah neangan dukungan pikeun jadi RT. Hayang jadi RW, hayang jadi kepala daerah aing maneh. Nah, dikeprokan ku batur didukung ku batur teu daek. Kunaon keur baheula aing nyalonkeun RW. Anak aing jeung pamajikan aing teu milih aing. Aya nu milih nu edan beureun nya. Aya nu milih nu edan ka aing teh. Eta ge ngadadak di mandian heula. Dipaksa ku aing. Ah, Isya ka. Aya naon ah? Wara urang ka dieu we urang kababakan sugana dibere kopi atuh. Anjir. Sugana dibere dahar. Anjir. Di imah teh dahar teh jeung ieu nanti jeung angin kacang terus. Pagi-pagi angin kacang. Nanti sore angin kacang lagi. Nanti malam angin kacang lagi. Isuk-isuk masih aya angin kacang. Angin kacang kene. Tuh saya can nepi ka jadi letak mah sia teh. Lepan urang mah aja mah teu boga. Biasana lamun aya milik berendah harta jeung tempe, bosan aing mah. Pan biasana mah jeung logana, bosan aing mah. Aya jeung naon? Jeung hamburger. Anjir. Anjing orang kampung hamburger apal hamburger artinya hamburger pasea. Kamu geus gandeng. Geun wae atulang. Tuh padalang. Oh ngahibur. Oh nya geus aya kitu mah soke keprokan lah. Kurang maju ya Kurang Bandung kok. Kela maju heula seutik. Coba ge sancan uing teh ieu teh arek aya piomongkeun ka hijina uing teh sono bisa ngariung mungkrung di dieu deui teh. Da biasana mah henteu. Di saha ieu teh? Di perhajatan cenah anu hitanan. Bapak Antis Kadar. Oh benar. Nyan benar teh nyan. Bener Pak nyan. Benar. Panggil bos. Nyepitan Usaha. Iskandar. Sancan uing ti terek aya piomongeun. Sancan rek ngomong. Sok cilukan gelas gareng. Oke. Hoi. Gareng. Hadir reng. Aduh anjing naon sih? Si Areng kemana wae si Areng? Asal we jelema eta mah. Pangpingpung hei, kita nyandung. Pangpingpung hei, jangan sampein melendung. Karena hati ketahuan sama nukolot anjing. Halo bro semuanya. Selamat bertemu dengan saya Gareng si ganteng seperti Aliado Aliagram siapa? Kasar siapa anjing? Nya kalau goreng patut asuh ganti ka aing. Pulau jangan anjing wae tuh reng. Pulau nya anjing wae siap teh di dieu teh budak leutik tingali.
bisa diturutan ku budak leutik. Tak ieu budak-budak sakola mabal teh akibat belajar daring teh. Kieu tah. Naon daring teh rek? Daring teh di imah belajar melindog can nyeun dadar guling. Oh gitu. Daring teh. Berarti daring teh dadar guling gitu. Mama muda sana. Oh. Mantap ye. Sia teh mun sakola teh ulah mabal otakna ulah mikir ka mana bae sia Ulah ka teh. proyek meureunnya. Ulah ka proyek bisa tiga gebrus. Tak ieu akibat belajar daring teh sia teh dua anak. Mantak geura bu guru, pak guru asupkeun sakola teh supaya barudak teh ulah bararodo. Betul. Urang deui mah teh cicing mulina naon atuh? Main HP. Game online meureun. Heeh, game online. Beunang game online. Maneh tah teh. Aya teh naon sih? Aya apa teh naon sih? Aduh anjing teh baju mahal ya euy lembing aing ngalah. Kita siap tehnya akibat mabal bae siap teh. Mabal ka mana? Mabal FF mabar bagug siap teh. Siap teh mun disakolakeun nya inget siap teh duaan otak siap teh ulah ka mana karep. Ulah ka mana karep. Pikirkeun belajar. Samereka goblokan hulu aing we meureun ha. Ye dengekeun. Ai wayang teh sabenerna mah BO. Oh, naon modal? Ai BO mah modal, BO anjing sia teh. Ai BO naon sih kreng? Ai BO teh sapertina singkatan. Singkatan tina naon? Model SD. Sekolah dasar. SMP. AIBO singkatan sia teh leguk model SMP sekolah mulai pacaran. Keren teh. Nah maneh tanu SMP karaprok tah pemali sabogohan leutik keneh teh nyaho gandeng lah nuwing teh Ai SMP teh lain sekolah mulai pacaran naon sekolah menengah pertama tah eta maksudnya terusna SMA sekolah membuat anak si gelo tinglah dalangna kitu nya wae lah kodenya kode cenah Sekolah menengah atas. Ai SMA teh cenah sekolah menengah atas. AIBO singkatan sia teh. Leguk. Budak tu teu nyaho-nyaho mah anjing. Teh sia kasar we ngomong teh. Ye BO teh. Naon nya? Kalau mikir lah. Bimbingan. AIBT bimbingan tah eta bimbingan karena orang utan orang tua eta tah jadi BOT bimbingan orang tua nu alusna ditulitan nu gorengna ulah bener teh bener Betul. Tuh. itu asing kompak atuh Ada. aya naon ieu teh Kang Efot Kang Dewala kelareng aya piomongeun cenah naon ieu meledos ampun teh aing hitu teh bebeja ai sudah ai kalakuanana aya naon tah jadi Dewala urang teh dididik nanti mana ini ke corona ya cenah ke corona teh teu meunang berkerumun
aya opat nanti opat M Rin 3M. 3M mun rek mana-mana kudu make masker mun jeung batur kudu jaga jarak sangkan kopi gula diinum si goblok kamana karep wae anjing ngomong teh sia mah ya urang teh nya kudu mematuhi protokol kesehatan Beureun. protokol tah eta meureun lah protokol kesehatan jadi urang teh kudu menuruti anjuran pemerintah bener Sok sebarkeun gitu. sok sebarkeun lah kebersihan teh sebab kebersihan itu adalah sebagian dari iman sok jelaskeun heula anadopatu minal iman kebersihan teh sebagian tina iman Yuk. tah eta kebersihan teh sebagian tina iman kebersihan teh da lain tina buruk nepi ka ujung suku nyaeta baju awak lain tina baju awak unggul tapi hati oge Kudu bersih. Gitu. Nu kumaha teh bersih teh? kumaha teh bersih teh hati bersih teh ulah ngajailan batur ulah hatena ulah kamana karep ulah pikir itu ulah ngebayar itu ya lah hati mah jeung urang teh kudu mun kamana-mana teh geus balik kemana-mana teh ya da walakan ayeuna teh corona mun geus balik kemana-mana teh urang teh kudu cuci tangan kudu ngumbah leungeun tapi aya ngumbah leungeun ge aya ieu mah rek naon ngumbah leungeun tapi anger keneh masih tunggal teungeul ka batur Oh gitu. masih goblok ka batur sok si garek anjing aing mah geus tobat goblok sia teh nya Goreng dia. Sok sebarkeun atuh teh. sok sebarkeun tadi teh wala oke siap Turunkeun walana turunkeun. Ganti musik Ari abdi bade ka ditu heula nya mereka mana nanti rumah itu Candi Paraban kalunya kita tadi ngaberoy wae meh Gitu. Gitu wala. abdi ge Kang bade mios Kaul heula kaul. mereka mana arek maraban ya Ramadan marahaban bagu maraban anjing ngambingnya ka dieu wae goblok teh euy Kaul kaul lah weng kaul Santen. Lagu naon Wakyu? lagu naonnya lagu Juragan Empang wae lah nu aya. Spesial kangge Bapak Hajat gitu. Spesial lah kangge Bapak Hajat di mah nya kade ulah kabaturkeun
hajat eueuh gitu. Ai aki nu hajat eueuh. Pembalahan salah itu ya. Aya. Lanjut nah. Aduh, aki hajat euy. Kayak lagu. Bangsa itu makan ieu kan. Ieu. Geus Aduh. Aduh, hatur nuhun awalnya. Sampai nyoba nu nyawa euy. Aduh. Lanjut ah. Ganti lagu naon euy. Lanjut ganti. Lagu naon. Waki. Waki we waki. Ya harudang aya. Jadi aya harudang. Redang. Bagian aing ieu mah hayu lanjut.
haridang. Haridang, lanjut ah. Keluarga kengkeng. Si Dareng menang Keluarga kengkeng. Di keluarga kengkeng. Aku si Dareng menang duit aing henteu mah. Di keluarga kengkeng. Kan keluarga kengkengan. Ka keluarga kengkeng. Oh. Panggil. Mana? Turun jamnya turun. Tadi pada mana tadi? Atau pada mana tadi? Antung bawa golek nahan. Berbeda kayu cuta.
Habis. Disebut bos Bandung genahan. Ada yang disebut bos Bandung. Bos Bandung. Bos Bandung. Bos Bandung. Bos Bandung. Laguan geuy. Aduh, terima kasih bos. Aduh, terima kasih bos. Adi teu beunang euy. Cawe Atuh beunang euy. Cawe tuh kokot. Atuh beunang euy. Cawe tuh kokot. Terima kasih. Untung dalangna panjang. Kasadayana anu tos nyawer. Didoakeun ku abdi. Nyawer babaturan. Sing diageutkeun rezekina. Sing disehatkeun jasmanina. Sing gerak kasetoran Bang Emokna. Bang Emok. Nah, sia gareng pan aya laguna anjing. Kumaha? Pak kieu ya. Dela, ieu lamun poho bagian aneh ngan inget. Pan aya laguna ieu teh. Geus beak gadekeun kabutuhan teu eureun keur listrik jeung sakola unggal bulan bayarna aya nu ngabejaan mun nginjem mun butuh kaperluan nginjem teu hararese cukup modal KTP nurutan tatangga kakosi pak Bang Emok. Aku berjanji. Bang Emok teh euy anjing teh ai lagi teh. Aku berjanji Bungkus gareng. Ramian teh. Kuing rek balik heula tah. Kau masih lamun rek kemana mun rek ini timitan bebeja ka aing. Alah, Saduk heula. sanuk heula nya ah. Di bumina Bapak Entis Kandar ieu teh. Mohon. Bener. Benar. Kali Ibu Yanti. Yanti sate poho deui. Pas gitu wae. Yanti Kusyanti Dina Raraga nyepitan putrana nyeta Ismail Iskandar Ismail Iskandar gitu kan ya. Brek kasep didoakeun ku Amang Cepot sing tereh cager lah cing ini selamat menempuh bentuk baru lah pokoknya mah. Apa yang jadi haji pot? Yang jadi naon? Kumaha bentuk baru teh pot? Bentuk baru? Mohon. Anu tadi nama pucuk. Nah. Jadi dibenongkeun. Jadi aya helm maning. Boga SIM meureunnya gitu udah make helm. Yo jadi dewek kayak carita. Ewa sanuk-sanuk mah tukang andi lah. Kela sanuk-sanuk heula nya. Lembing ya, udah cicing. Pahit. Ieu teh di nararaganya pitan putrana yang ngompol heula kota. Oh sok mangga bos mangga. Mereka sep rizkina didoakeun ku Mang Cepot rizkina nu jauh sunuk nu anggang datang nu caket gerak ka koreh. Sareng ieu dulur-dulur sim kuring wawaan sim kuring. Aki nini anu ti
tiasa disabatan hiji-hijina simkuring nyuwunkeun pidoana sangkan cita-cita simkuring kalaksana. Kurang kompak ah. Sakali deui amin kitu. Amin. Min kemana min keur lelik becang nih. Tuh tingali para PWG wawaan simkuring. Eta nu dibobotohanku. Wani ieu Raden Bisma selalu di ati. Terusna Kang Agus Tiar. Baradam. Kang Agus Tiar. Kang Andeng. Mang Uden. Wa Anim, Wa Uang. Lu sakit lain? Obe saha? Obe saha? Is pokoknya masa gitu lah. Dan Mang Cepot teh itu aya hiji carita. Kumaha caritana Mang Cepot? Jadi Mang Cepot teh keur baheula teh nanti numpak motor. Kieu we di jalan teh. Ai ditanya ku polisi, "Stop! Anda tidak memakai helm." Hampura apa helm teh kacana? Ai polisi heuge ningali ka handap. Ai sia gelo. Gelo naon pa uing ngawaras. Eta sia kakituan mah teh motorna mana? Waduh katinggalun motorna si urang teh aing kakituan wae urang di jalan teh. Astagfirullahaladzim, kambing kena kan jadau. Mabok. Mabok. Doon laguna, doon ka sa eta, dagang pindang. Dagang pindang mabok kan. Itu saha dari gegan barinya kek botol segala. Gelahan, lawan makan naik kan. Makan naik kan. Kalem. Kandap pun dulu lah, kandap. Minum heula minum.
Pemahajat mau ngebohan ya pakai sebotol deui gitu. Wajan ngebohan atuh we sabotol Diinum, diteguk. Ada. Bos Bandung gede ya gitu. Bos Bandung. Pengurang bang. Goyang Bos Bandung goyang. Beren ini beren anggur Bos Bandung lah yang minum gitu. Asik, wakar winta. Ayo bagus. Serundungan bojrek hal. Wah, Aisyah nyeruduk aing naon maksudna? poek bro. Poek bro we. Demi Allah mau we ke play aing we. Demi Allah bos rek we. Demi Allah ieu anjing we. Demi Allah bos macam-macam kain digoreng ku aing bos. Tancap filmnya. Abang mabok. Ya, dengekeun sia teh. Mabok teh selain dilarang ku pamarintah teh diharamkeun ku agama. Jeung ngarusak kana awak. Batur mah hayang cageuri mah geringan maneh. Padahal ya bos gereng-gereng aing bos. Demi Allah aing mah. Nah, tu aing ya. Demi Allah. Minum lah euy.
lembing meureun. Campur yang lembing lain. Demi Allah euy. Kunaon mabok we teh atuh. Maneh kunaon mabok we? Putus cinta. Udah daya eta. Kunaon sete? Udah daya eta. Kunaon? Dawe Allah 5 tahun bobogohan ke kamari minggu kemoga dikawin tatangga. Menderita. Ya rengekeun bos 5 tahun aing bobogohan eueuh waktu buka liwat bos. Dengekeun kumaha bos. Unggal poe hayang meuli martabak ku aing dibelikeun bos. Martabak rasa keju. Hayang order ringwang oleh ku aing dibelikeun jauh-jauh ke Bandung. BHP ke bos Bandung lah aing lah. Hayang beli roti bakar ku aing dibakar bos di warung-warung. Kubakar jeung Aingan sete. Minggu ka kamari. Aya janur kuning melengkung bos di Obah. Waduh. Sadis. Aing ya bos, siap. Pernikahan siapa ini? Aing sing orang ditanya-tanyakeun ka batur teh si Repa cenah. Anjir sih. Aing teh boy bos demi Allah. Jadi aing ngomong ieu teh frustasi ya. Demi Allah bos ini mah. Ame ngeunah bos. Demi Allah bos segala bos. Demi Allah anjing euy. Aing ningali beungeut maneh bos. Teu salah ada leulehan aing teh euy. Kumaha tuh? Naon ningali beungeut maneh jiga tomat buruh bos. Aduh. Si goblok ka aing akhirna dibatik saku aing. Ya rengekeun bos aing minum beula haus aing kita tadi. Wih. Yo dengekeun sia teh. Maneh teh ulah minum-minuman kitu atuh aing teu minum mah haus bos. Maksudnya ulah minuman keras demi Allah keras tuh bos tuh pupus bos lamun digandenkeun anak kanu palu mah pupus bos demi Allah. Eish. Demi Allah anjing najan aing awak leutik sieun ka sieun montong molotot anjing sia teh. Aisyah abung-abung nu mabok. Galak nu mabok. Galak sia teh. Gandeng anjing mah. Dewe Allah euy aing euy. Geus sieun ditewak tentara. Aisyah teh teu sieun ditewak tentara. Heuh. Ku polisi sia teu sieun. Teu. Ku Ku Satgas. bupati teu, ku Satgas teu. Demi Allah aing ti leutik nepi ka ayeuna aing sieun aing mah sieun lain ka polisi lain ka tentara bos. Sieun kana naon? Tepira ku Tukang hileud. kiridit bos. Demi Allah aing mah aing kiridit teu maksa wae. Asik. Demi Allah bos. Cenah mah ieu di pantis kanal teh cenah aya dangdut bos. Lain. Aya naon bos? Aya wayang golek anjing kampungan euy. Aja. Sugan aing teh dangdut bos, anas aing mabok tarik. Di kajauhan teh ku aing didengekeun. Oh jiga nama ieu mah aya dangdut. Aing ku aing datang ka dieu teh wayang golek. Piraku bos teh aing bari minum ceuk dalang. Hayu abu piraku cek aing hayu kita joget tembung terus piraku cek nanti cek dalang teh cek sini teh ya saunira nanti Oh benar.
Main. Cek sinden. Sinden teh ingat teh. Bismillah ngawitan nyambung manggung. Eta bismillah ngawitan manggung. Gerak ku cek aing. Hayo bos kita sawer. Teu mungkin anjing. Kunaon sia teh ceurik wae. Mun bener di dieu mun bener di dieu mun aya organ mah aing rek mente lagu ST12 pun. Aya ST teh naon? Teuing lah. Aing rek mente lagu ST12 anu laguna kumaha teh ya? Cintaku padamu tak besar seperti dulu. Walaupun merasa gagal, walau salah tak peduli. Sayangku padamu tak besar seperti dulu. Walaupun merasa gagah, walau salah tak peduli. Darah tinggi. Darah tinggi mah nyatu setruk loh teh. Darah muda tah eta. Tapi lagu nama anggere ngareunahan tah eta. Dua bos, nunggu bos. Kalahnya teh heula bisa ya lembingan. Cek oke. Kunaon sia teh? Nalak lembing. Naon? Lembing. Pingsan si goblok mah balik ieu euy. Yang tah balik. Si kuaing dicepret karet kuaing si. Aya naon, Bok? Aya naon mang ini mang? Ayo ke di mana? Pan sedek ke di mana aing? Keur naon? Keur mabok. Demi Allah mang aing mah tara mabok. Demi Allah aing mah tara mabok. Ai eta nu cakal musia naon? Naon sih ieu? Coba kuaing kasaan. Si gelo nyusahkeun ka aing. Sekarang dadah sia wis ngagebeg. Langsung tadi gitu ngaclong ka tukang han. Sing goreng teh dipake main karet gelang. Karet ban betus. Ayo urang teh bade ka itu urang ka kebon heula dititah ku bapak ayo Musik iya Diora musikal. Siu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo naon? Nyaha. Masih nyaha. Nyaha. Nyamena. Seteh. Nyaha. Mena. Kumpulin dan cadel. Minuman bae. Jaga jarak 1 meter. Oh, siap. Sok. Geus sakit pura-pura 1 meter. Kurang si urang apa jaga jarak 1 meter teh. Ban aya kopi jangan panas. Astagfirullahaladzim. Ya, maneh teh mang beli kopi mah ulah 18 teuing. Saeunteuy we, ngan ulah poho kapal api. Bogang, kopi jangan panas. Iya, kopi 18. Ieu kopi mah nya 2 runtuy we panglobana. Saruntuy ge cukup sapeutingan mah. Kade ngerokok kopi mah ngeunana ge jeung rokok. Rokokna MLD. Mun MLD Samsurya we. Nyi goblok
Gobinya 18, gobinya 18 anjing. Ina seti ngomong teh. Kuno dinunuman mah. Covid 18. Oh. Berarti corona. Nah, eta nun aya covid 18 kieu jadi ngaweun. Uy teh neangan gawe teh. Hah? Mana tikir ngagawean weh? He. Nah tuh ka dieu mana teh. Gawe he. Gawe weh. He. Aduh, goblok. Gawe ece. Ya. Mun aya covid 18, gawe teh ece. Digawe hese. Anya teh monak. Oh, digawe hese. Naon saya teh gawe wese, mitarek nitah kawin, atuh daek wae. Aduh, aing gawe wece, gawe ece. Gawe hese gara-gara bukan wae. Yo gawe hese, oh. Wih jangan gaweun, tapi gawe naon? Hah? Wih naon gawe naon? Tutupan jelas tutupan. Aing mah nu ngomongna hiji bisa ngomong jelas, sia hiji teu ngomongna teu jelas. Nih gimana? Udah bono Aisyah. Yani mang, uing teh wanita rek neangan pingaweun. Naon? Uing ka dieu teh rek neangan pigaweun. Oh. Atuh gawe mengaron teh we. Aduh, jero ini. Kis. Tuh gawe mengaron teh we. Jeung nyaa. Hah? Jeung saha? Jeung Mang Eman we. Aya Pan bos rontong. Jeung Mang Eman we gawe mah jeung Mang Eman. Hemat diringan teh. Jeung Mang Eman. Aing tinggal di babasana teh. Jeung Mang Eman. Hah? Astagfirullahaladzim. Gawe ngarontok jeung Mang Eman. Bener belah mana? Tuh belah kidul. Belah kidul. Belah kidul teh mamek datang nya. Ayo botah, yang lanjut, yang melingkung makan. Nah, setengah naon ieu teh. Malah Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eta otak aing teu muter wae ti tadi euy. Nah jadi kareung ieu teh euy. Naon sih nyerukan we puguk teu masker gawe oge.
anjing nggak boleh. Kesian aing mah kasian. Si aing teh boga doana ya. Kabur sia. Cing, ku aing doakan kabur sia ku aing. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojakana wa qina adzabannar. Aduh, aing tidak ku manusia sieun. Aduh, anjing datang ke pan ke homo sia anjing. Eta gareng aya pocong di ditu mana? Geus kabur ku aing. Udah. Alah, bisaan kitu maneh reng. Geus uing rek ngalanjutkeun gawe heula sieun aing. Jadi ditu teh aya pocong kena reng Mati sing-seunan sia teh. Sia aya kuntilanak keur nyisirna. Mewek anjing juga budak leutik kok nanti sing-seunan sia aing sieun kapotong. Mana si pocong teh? Bieu sia nu jadi pocong teh lain aing. Pocong kuat bisa kabur kitu kumaha rahasiana naon? Ya, mun aya jurig. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Temu doa dahar, pan ke pocong teh sieun jurig teh. Aduh, aing rek tidak ku manusia sieun. Guys, dicakal ku aing. Ulah bebejak sida wala. Udah. Oke, siap. Mana jurig teh? Ku aing rek dilawan. Ieu tadi genug gede. Mari ieu mah euy. Cing sia. Ieu mah leutik. Teu kos pocong. Teu rada serem. Jadi kain lagi teh sieun. Cing sia dengekeun. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aya keneh. Geus kedeung dige lumpat sia. Lumpat sakedeung dige. Ulang ini Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aya keneh wae. Cik Malik. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Oh, banyak plus langit. Tuh. Aya keneh wae. Kudu mah keladang kitu. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Aya keneh wae. Gereng kumaha teh goblok. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Leungit goblok, leungit anjing. Polos, berarti tidak awing dijabah ku Gusti Allah meurah. Jawaban ngaplos kadua kali, katilu kali itu ngaplos. Keempat kali itu ngaplos keneh. Kalima kali. Ayo kelewa itu aing mah gareng kumaha siaan dibalik sia mah gareng saya jadi aya dua aing mah hampura dulur hampura naon ieu mah silumana budak goblok teu kadengeun kadisep lo nyerah aing wae. Aya kitu juri goblok aya. Jurina budak aya. Ayo.
Aya wae. Lah. Capek euy. Iya weh. Lompatan wae tadi ah. Salagu deui terakhir. Den Bambung. Salagu deui ah terakhir ah. Iya nanti kaul. Iya kaul ah. Sunat. Lagu panganten anyar weh. Wah, Bambung Hideung we lah gitu. Bambung Hideung. Mun aya mah panganten anyar. Diuk ngarendeng. Oh, ada lain kawinan atuh. Apaan aya deui panganten anyar. Ngagoler ngulinan HP. Aya teh? Eta teh dihareup. Manehna mah teu ngulinan HP deui, apena kerja semua mesti ngabledug. Kayak ngabledug teh. Kos-kos bala nu ngabledug. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau kuning kelabu, merah muda dan biru, bagus balon hijau, astagfirullahaladzim. Atos